Kamananya si Ece tukang cancut teh can aya keneh ngaliwat. Sempak, sempak, sempak. Ah, nggak beneran. Cek. Cek, itu si Ontohon. Gegetret wae gara-gara make selempak abal-abal. Ih, jangan lalawora. Itu teh daya serap keringatnya kurang tinggi. Dapat menyebabkan gatal-gatal di kulit. Gara-gara banyaknya kuman, jamur di kulit, dan keringat. Oh, ini solusinya. Selempak berkualitas tinggi dari GM. Menyerap keringat, aman di kulit, nyaman dipakai. Tidak menyebabkan lecet di pingping dan aratil botol. Mau atuh Cek? Ukurannya banyak. Mulai dari yang kecil, sedang dan besar. Cek, pesen di selempak GM na. Bea. Kunaon sih itu hulang-hulang? Kunaon Cek? Sedih Cek mikiran pangabutuh. Beas beak, gas teu boga, duit beak, budak hayang jajan, kasih kenur oge nganyuk, nepikeun ka teu dipercaya. Cek, enak mangga saya kudu ditulungan, heeh. Ulah mikirkeun teu boga beas. Tulungan naon ari Ece? Ayeuna mah urang jeung duit, tapi make ngaran Ece, heeh. Atuh ari make ngaran aing deui mah, atuh sia mah lain nulungan, hadadetkeun aing, atuh aya kitu mah. Serius aing kasih oyo. Ayo we datang ka imah. Nganaon gitu? Nyinyeum duit? Ah, ulah sia teh. Nah, naon gitu, Cek? Rarese mayarna. Syukur atuh. Da acan bere nage. Ya baning mun ditagih teh sok buat baut. Malik kamusuhan. Komo mun ditagih ka imah mah ngadak-ngadak leungit pas juri. Ih, punten, da aing mah mayar oge sok tepat waktu. Komo mun datang ka perkumpulan Bang Emok mah aing mah song pangheulana datang. Misteri anu acan pernah kapecahkeun nepi ka ayeuna tentang nukeran duit. Ieu nya dengkeun. Cek, ieu. Ada nukeran artos. Hawa nya cek urang ge moal dibere, tapi kudu kieu ye carana. Ya, naon? Eser permen. Tok. Iya sabaraha, Cek? Oh iya acisna. Doangan. Duh, kan cek urang ge misteri yang belum terpecahkan. Nukeran eueuh meuli 1000 mah dibere. Kumaha teh? Bener sarua di dinya aku. Tos di mana, Cek? Iya, geus balik kipas di pasar. Ih, usum tiris kieu meuli kipas. Ya, dan urang mah aku udah cuacana, kadang wae.
Da boga tatanggana paranasan. Cek, tadi teh nu ngomen cenanya Ece mah ngomongna kasar. Atuh sangirana hayang lemes mah aya we atuh kusia. Kata-katanya tuh Cek. Mending kena hirup babeladagan tapi boga perasaan daripada sia sopan tapi kalakuan ciga setan. Taladageun. Ieu bau-bau manusia ieu. Datang deui ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari teh geningan dukun oge ngajawab salam Nah, ai salah kitu ngajawab salam. Dir, gede amat oge geuning eta dukun teh. Goblok. Bah, abi teh lieur ieu teh loba tingu nagih ku Bang Emo. Emang lingungkeun atuh ulah nagih. Nya pantes sia mah lieur oge. Di Senin nepi ka Sabtu dieusi kabeh. Sia mah ari nginjom hayang, ari mayar momol. Aya nu baik. Tutup lawang si kotak. Lieur. Kuriling, lieur tabang keriling kukulilingan. Ah, sia mah dukun lintuh panyakit matu. Kumaha Mbah? Sukses. Aing mere ilmu ka sia. Lamun aya di imah sia nyumput, mun aya nu ngageroan ulah nembalan. Omat sia eta anu betunam. Kumaha eta salaki geus kapanggih selingkuh kitu. Nya kitu we. Kumaha bisa Nya kitu we. minta pisah saha? Ece lain. Lain. Malahan mah ieu abi masih keneh hayang babarengan keneh. Uyuhan ece mah. Da kumaha atuh? Sanajan beungeut na cigah dulang kejo ge ieu da ece mah nyaah. Wah dira laki ece mah naon hayang papisah. Ting kumaha atuh ieu? Da salaki abi mah milih nage awewe itu ieu, da awewe itu mah geulis, seksi. Kumaha we atuh da sidik Elsi. Kela-kela barudak itu caritaan atau cerita beneran? Ece mah bodoh sampai ngajukan geulis teh kurang kumaha. Yes. Nah abi geulis kitu sih. Geulis komo lamun di filteran mah. Itu sempo alah sia eta kunaon cenah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sepanjang harkeun pematuran abi ya Allah. Itu kunaon sih emang di palawur aing mah diluhur. Heuh, nah teh jelema jadi teh eling kitu. Kunaon ca istighfar ulah sok kituan. Oh, terbalik. Kata-kata tuh ca. Iya, karena ngehirup. Kalau mah cobaan, cobalah buat lama sabaran. Maka dondut dan air. Balangan usia. Kurang sultan ya, yang ngalamin dia mah. Tahu salah, dagor ya dia. Kayu ada siapa tuh? Nah, ayo nama orang ngamimitian heuh. Penting batu kertas. 1, 2, 3. Om pimpa alaihum gambreng. Ya eleh. Nah, siap ya. Tong tarik teuing siap. Oh, terus siap teh. Awas. Ayeuna ayeuna. Tarik pakai tarik. Apa? Ya elehnya. Anjir, goblok. Om pimpa
alayum gambreng. Oh, siapa jorang? Kena aing goblok layan siapa naon kieu? Ieu mah kasanan main. Jadi Om Pimpa alayum gambreng. Laun. Siapa menor? Aing. Om Pimpa alayum gambreng. Yes. Siap awalan talancet mah. Sekalian berdoaan. Oke, sekali kan gitu. Gitu. 1, 2, 3. Ajarin siapa yang tarik-tarik tuh. A few moments later. Udah ke mana, Cek? Eta dek melihat token listrik kasih nur terus beak angguran. Ayo ah. Ayo kita make mata. Nur. Naon, Cek? Iya, dek meli token listrik 20.000. Itu nu diimah geus ukukan. Ieu nomorna. Kala atunya tuan heula. Ya. Ana duitna. Poho tuliskeun heula we atuh. Balik amun sakira dek aya mah atuh sok ngomong meuli. Balik pisan. Aja atuh. Bosnya mau ditoken teh, meli nu sabaraha? Wow. Ah, Cek, meli 20.000 we, murah. Nu 20.000. Yeuh, gede keneh jajan budak urang atuh jeung meuli token listrik di dinya mah. Ah, si Ucu mah. Asa heran, tumben gaya. Ah, iya Cek, geus mandi. Bahaya tuh gaya seutik mah. Heueuh, ieu keun wae nya meh teu katingali ting balansa. Si Midah itu tempat. Nah, hanya si Midah mah umur geus 38 tahun cak hayang wae kawin. Pada mah geus mojohna nya boga budak boga salaki. Ieu umurna mah baturan geus boga anak 3 eta teh. Ting boga penyakit gitu. Nah, penyakit naon? Ieu aya awewe oge anu teu normal, anu boga penyakit gut. Haha, ya boga penyakit gut. Awewe mah ieu si bibirna teh sabelah gedean. Gelo. Ketiga urang tanya heuh. Urang tanya si Midah. Kena raon Cek beli duaan. Ah keur kieu we Midah. Midah, dengikeun urang rek nanya ka maneh, tapi ulah nyeri hate heuh. Nanya naon Cek? Ini asal leuwas. Midah, urang nanya nya. Ari maneh ieu kabita kawin. Da saumuran maneh mah ieu geus beujeuhna kawin, malah anak pantaran maneh mah geus baroga anak 2. Nah Ari Ece, nah Ece teh kabita kitu di ditu geus sarua pantaran Ece ge maralaut. Oh.